kumaha sing burut sia kowe ngidoakeun sing ieu aya kegiatan naon lesat ngapung luhur geus luhur rag-rag deui meberkeun jangjangna di beber-beber hareupeun hawu arek ti kumaha sukuna ranggoa sejeung pamatukna ngacai Geluk ngapak mega barihi berna susu ludukan manuk pahaji manuk panggede manuk naon lain manuk pahaji manuk dadali dali jeung susu luduk naon maneh mamawa bedog jeung kampak keur naon abdi mah jalmi nekat bos upami kasepuan teu ngabekelan kampak abdi kana sirah didinya ulah ayat al ke 500 keur maneh jeung urang mah tong loba ngomong assalamualaikum nuhun anak-anak Kang Semar kabina-bina Ridho Dawala Gareng Cep sing jadi kulit sing jadi daging sing jadi tulang bakal pangawasa Kang Semar mi HP eta mi HP kamu tulungan sorale wa wae sakalide pingak gamar wata suta pingak ka giri-giri ka giri-giri raya lumundur mimiti milayang rane milayang rane pajuan mati-matian lari cep dalang tadi hidup panus perlampahipun panengapan nawa Arjuna senadyan tumindak maksad badhe milarian mustika hastabrata kendel satengahing marga sopana marga jalan sopana asbanawa sapring hadenan jalan Kakang Semar nun liren heula Kang etang-etang mepes kesang mangga hantaring ram milari hidup pangeran pajuan apa haji bosan bojong barat mati-matian lugan niraya lumunura mimiti milayang rana mandeg satengah ging marga mandeg setengah ging marga setengah ging marga ayana naon dia teh maneg di tengah jalan eka urang leureuh sakedap etang-etang mepes kesang leureuh bari mikir kedah ka mana ngalengkakeun ieu dua sampean supaya teu lepat nyalahan sae mangga pejuang mati-matian milari teh hajah ela duku picung
Ridho Pangeran samia pada ngalaga satengah ging marga satengah ging marga nyimpen barang di petian janda ka haji mama pagi dulang naon ieu teh mandeg di leuweung kan urang leureuh bari mepes kesan cepur sabab setiap urang aya paniatan teh kedah tarapti Kartip beula. jae kitu Pak Jogja alhamdulillah paratos kaplakeun 1000 pohon poe bieu dewek euy Bari ngali. ngalestarikeun deui ieu gunung supaya hejo lemok deui di mana leuweung hejo pan urang teh bakal ngejo di mana leuweung garing urang bakal gering pasti gitu Kantos. ngamu mulai negara kami merdeka pahari hartawi negara semaka pihatur abdi diuk dawala Pak diuk jang teu hilap ka Raka Prabu doktrin mereyi teu kaok di mimitian si eta Ya, bere jalan. Banyumas mati-matian milari Pak Haji Yanto sagala heran Ridho Pangeran semaka pihatur kan diterima gareng bos diuk jang ka bapak teh nyebut bos di sia mah my brother diuk tinulungan berjuang mati-matian dangding di piringku gening ingin laras uring nu ngaliring-ngaliring lain nu kuring kagungan nu maha wening dasar jalma taramiuni hayam kabiri ngeplek jawer nganar jangjang kumeok memeh dipacok ngociak memeh dipecat mopo memeh nanggung berlayar sieun koma teneng gulanya dasar hiji jalma tukang gentur tapakur olah tapa berata daek kudu cileuh kentel pejit demi tercapai tujuan teu aya bosenna teu ninggalkeun rakasa capek lelah diri estuning dirina diborahkeun pikeun ngawakafkeun kana ilmu panemu jampe pamake masing ya punirahangan dika kakang Semeh isim abdi dina waktos ayeuna urang kedah tatan-tatan klinik-klinik nguli harti sing harti ngawincik diri Eta mun nyaah kana raga sing apal dasarna agama di mana urang geus apal kana dasar agama hirup urang moal gagabah nyaho mana bener mana salah mana halal mana haram masa kama-kama. wasya kaba-kaba tangtos bulan tuh terus saur lagu mah geuning eling mangka eling rumingkang di bumi alam Geus kolot. dharma wawayangan wae raga taya pangawasa anak kasasarnya lampah nafsu nu mata kadunggung badanan weh katempuhan eta teh memang kitu kuduna Badan ketemu. eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam
memang Dharma bawayangan baik raga taya pangawasa anak kasasa lampah nafsu nu bakal nu mata kaduhung badan anu katempuhan eusina eta dina lagu teh masing hati-hati ngawincik diri tategare cing tarapti barudak kudu mikiran ti leuletik anjeun kahotangan bukoro ti barang lahir nepi ka ayeuna pisan kudu tumarima teteh kanu ngayakeunana. Aya warung sisi jalan rame pisan Citameng eta mah lagu nu keur mabok cepot ieu mah tara aya misi ngalagu nyara kek botol hese eta mah mangade kumahakeun sieun ayeuna pisan sateu acan kaula milarian musti kahasta brata saur Kangjeng Eyang tadi milarian ieu musti kate kedah init bari cicing lumampah ulah ngalengkah neangan bari teu leumpang ieu teh naon pihartoseunana teu wantun nalutur gunung palias raja ngalas daraku kapaksa anu mawidis simabi bade ngedal sanes bade ngalalangkungan kasalira nu mata dengekeun heula nyalendro nyorok jangan dihuapkeun yaeng lah ke urang rake selama Manawi sareng Manawi aya katrang rancahan magi sagala rupi ge pan kedah ditaudan ari taudi dieu teh asal kecap tina audu ari audu teh wauda naon sababna sabab harokatil airni harkatna wau ditukerkeun kana ain pasoropa mangka surup audu ay akbiru hartina kedewasaan dewasa leres ke Manawi dewasa na manusia teh di mana paling ke cepot tuh ngaganggu jan bapak dek teh jampian Pak anger bapak malamun geus gede kumaha Kang leungeun dikaluhurkeun panon peureum bibir kutap ketap aya laleur capluk teh sakali nyapluk leureur teh 7 siki 12 pantes lamun ku dewek dimusikan musikna kumaha pur pak pur pur pak 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 pur pak pur kunyuk teh sia lain kadua ngaduku ngarojong kolot kadoa teh juling aminan ai kolot keur ngadoa teh ieu teh sok diganggu aminkeun anggur si pepeurieun urang teh atuh ngaji teu bisa salat tara puasa belang betong urang teh ngadengekeun nu ngadoa teh menang pahala teh ngadengekeunana komo jeung urang nurutanana menang ijabah carek da bala sawios ku abdi carek Pak pur pak pur pur pak pur pak pur hei 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 ai nu hiji nu dua nu sahulueun sia nah sia teh lain ngadukung geuning dunungan dihareup sia teh dua rekes salarea hargaan kolot aing anjing emosi sapi siapa mengundang wae saya marah saya lamot bau tahu rasa geblek sia
Carek siap bos, ku abdi di carek bos. Tenang ya bapak mah. Pur pak pur he pur pak 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 cepur 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 pak pur he pur pak cepur. Nu iya nu itu teh eueuh kabalegan sia hulun kecerotin nu iya nu itu teh meuni eueuh kabalegan sia dikasih si gelo meuni lamokot nyiduh teh goblok sia meuni basuh kana beungeut jebrek iki nu iya nu itu teh meuni eueuh kabale dipiheulaan kudu gelo mah ya jeung tibatan kapiheulaan mending miheulaan baingan nyawa-nyawa matak tong sok miheulaan kudu bareng atuh dunungan heula ngeres Kartini masuk miheulaan wae cicing jang papa deh kanoa dinas jempe jang merah husuk cicing gawala cicing re maneh no cicing mah ieu deui pamawana sugan ku aing kudu dibalangkeun sia teh kuring sia Nojo gitu mah. sia Aman. agar mangalajengkeun ngadoa mangga jempling reng cokot bedug masjid reng sok aing dek nyokot kecrek lain disangak nu ngalaku kotak-kotak amal balangkeun da mala duitna kan tong ngarusak kotak amal kade heula Pak Haji Wawan bedug cenah. isin jamaah ada Bapak Samudra bersama Ibu Samudra sedang nonton di YouTube. manco Beliau adalah seorang presiden Unima lima teh naon yang waktu kita berangkat ke Honju Cina 2 tahun ke belakang sebelum pandemi, insya Allah nanti akan digelar di Bali. Indonesia menjadi tuan rumah darabeuh seminar internasional wayang dunia bersama Unima. jadi si Made unggul ya kan Mangga lajengkeun make urang ngadoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Cepat kawala garek. Kabawakeun atuh ieu teh nur kawirah mah Pakuwu Sida Mukti raos. sarwana ieu mah euna boron nek baka bapak kuwu ge milu joget ujang raos amui ujang luar biasa pangaresana bapak kuwu Sida Mukti ujang Samarukna nyaah kana budaya urang doakeun sing jadi DPRD gitu tingkatan anjeunna mah sanes level kades level nage DPRD naik mudah-mudahan tahun payun mah naik janten penyalur aspirasi Bapak Dewannya ujang yang si cepot dek nyalonkeun DPD deui hebat kan urang lojong we ngarahteun abeuh wae si cepot dan abeuh geus sepi mah jadi DPD gitu bener mun aya dina sepanduk gambar jelema nu make iket eta colok si eta si cepot teh ti MPP ya ka urang dieu ka dieu sia ka dieu cepot sahur sok sia ka dieu ngarenges tukang bedug nu ngadon HS ka dieu mangga sing deukeut mangga caketan mangga cabo naon mangga cabo mangga kadinya kadinya tuh sok nyang hareup kawas lain kolot
Hanyir liur. Karaos, karaos. Nuhun akan. Ampura bapaknya. Ya yang ngait ya. Dendam. Tunggu pembalasan Rambo semua. Kadieu dawala. Mangga. Sok sia romongan jeung saha wae. Si seueur. Nyang hareup mangga. Usaha diteke ku agan, usaha diteke ku panangan eta, usaha diteke ku kalakuan abdi nu bedegong diuk tak kitu satya darkum sadar kana hukum darlah sadar kana salah. Abdi mah hayang dangreng Naon dare? dahar sangogoreng Abdi bejakeun jangka panitia kurupukan gitu sarua kadi gareng ieu pangacoran tah Provokator. nanti eta tah naon ngasongkeun kampak abdi mah jalmi nekad upami abdi dipermalukan di depan umum sawios abdi bade bunuh diri moal gareng moal maneh moal diteke salah politik si goblok Si korobok. mangga agat gerak abdas kuramas gerak gentur tatapa berata mangga kang isma epot kadajah deku syahadai ditingkatkeun ajen diri na ieu budaya lintang ku bangsana sorangan Ku batur manihina. deku syahadai dimungulena budaya urang lamun lain ku bangsa urang buktina we aya nu nyeureut ka urang Sunda viral pan sakedeuk Nguniang urang Sunda teh atuh dikitukeun. ngahudang uning musik-musik ulah manik ngahudangkeun macan turu hiji gegeden manehna teh wakil rakyat ngagogoreng kana budaya suku rakyat bogoh we rakyat udang sakali deui ngomong Itu teu balik ka urang Sunda cek urang Sunda mah ngaing moal ngaganggu sia lamun sia teu ngaku ngaing tapi lamun sia ngaganggu ngaing bangsa Sunda dituar ku ngaing udah sok udah. panjang-panjang teuing sukunya Suku disanggup. kodor. Kodor gitu eta. what is your name my name Kala Sembada good where do you live di dieu nu ngageugeuf patempatan fighting karate okay shock kill you please Niat ngabunuhnya. Syahaya
Oh, Si perkenalkan. Oh, bisa bahasa Indonesia. Nama saya Mr. Jontor. Wah, guru karate beda ya. Master apa? Di mana Mr. Jontor teh? Saya dari negara Inggris. Urang deungeun gitu. Rambutna bersih. Paingan buukna bersih. Siga tukang rincik bauyu. Inggris buat Inggris. Satu tanah kamu orang Inggris, pandai berbahasa Inggris. Oh tentu. Apa bahasa Inggrisnya makan it? Selamat pagi, good morning. Selamat malam, good night. Selamat makan, good eat. Selamat tidur, good sleep. Selamat tinggal, goodbye. Selamat mandi, good jubar. Nah, good jubar. Guyang di walungan itu aja mah. Kamu tahu itu kuku cuprukan? Kuku curut. Nyaho kuku cuprukan. Beda geus lila di si anu ya bule deh ya. keceplukan. Moal diasuh ku bapak ku Sida Mukti gitu. Nuhun nuhun. Aduh. Apa ya? Hiji tanah pinter cing naon ai bahasa Inggrisna jalan. Walk. Noi walk noi. Berjalan. Berwalk. Alah iki berwalk. Nah, panjalan walk. Berjalan tinggal ditambahan jadi berwalk. Ai can jalan can the walk. Gede. Apa gede? Ai bahasa Inggrisna 1 jam 1 o'clock. 2 jam 2 o'clock. 3 jam 3 o'clock. 4 jam 4 o'clock. Jam narusak kuplak koplok kuplak koplok. Jam rusak mah kuplak koplok. Aduh. Dari kolor kuplak koplok. Jing deh kumaha saya bunuh kamu. Jing. Pasang hel. Oke. Yok, Shanghai, Singapura. Karate campur kenang penca beda. Jing sok. Icip. Nyamos. Moha. Oh, you pandai sekali. Tentu dong. Pandai berbelit. Kami tukang oli. Awas. Wah, hese. Walah awewe menikelis mana iya. Di bobodo itu mana. Nya cik aing ge ku bondon mah eleh. Penting diantap. Alah budak si Anta tempoknya. Kadu urang kadu ye. Kemana Jang? Ayang lalajo ayang apa? Ayang lalajo ayang apa? Sakola. Aya naon cenah teh? Bapana geran. Loh.
ieu budak sakola teh waya kitu di mana mabal ujang teh aya lalajo wayang atuh abang lalajo wayang di mana di Sidamung teh cenah aya wayang dalangna teh rada gelo abang lain dalang rada gelo dalang wawan teh sohor jeung rada gelo nyaan jelema ke ujang teh bener ieu teh sakola nyanyi tuh tembokeun ieu saragamna ge sakola tuh abang bawa kartu vaksin ujang teh kelas sabaraha kelas 1 abang kelas 1 kakara abus atuh ayeuna ka mana ujang teh mabal abang mabal dicarekan ku ibu guru nah aku naon berdicarekan urusan nama sepele abang beda ibu guru teh keur kieu ujang ditojos ku nyere lain sepele nu kitu mah bahaya teh tulus malah mun nyerena potong di jero budak cunihin gitu teu meunang cunihin budak sakola mah kudu nurut ka guru teh nyere teh ngontrak mimitina mah ujang teh pamit ka guru teh ibu cing teh ujang teh izin keluar bade ka WC ujang teh hoyong terus padahal ujang teh lain hayang udud eta budak leutik budak sakola teu meunang udud teh nu kitu da teh teu meunang sakola teh kudu junun sinya ka indung jeung bapa nu nyakolakeun ujang teu meunang udad-udud na udud atuh abang terus nya ujang teh boron nelepus ya udud sugan teh ibu guru teh moal nyusul boron ketemu dina genteng aya haseup cenah nah cenah maneh teh cenah ieu teh keur naon keur ibu nah cenah teh aya ke bulan pan nah haneut keneh dadakan ngebul hiji tanah ujang pelajar bisa maca nya bisa tuh abang si dieja ini dewasa ini AKUU dewasa aku nyenyet dewasa monyet coba sebutkan manusia monyet aing ngaruksak nanti jahat bisa pindah karena matematik matematik pinter hiji dikali hiji nyabeak atuh abang nah hiji dikali hiji pamapan hiji sok abah melak sambo hiji kali ku hiji nyabeak atuh lamun ilmu gitu mah iman numutkeun ilmu matematik hiji dikali teh hiji dikali hiji teh hiji sabab hijina aya hiji mung anjing hayang beak aing paingan teu naik-naik da maneh mangalawan wae deuleu namalang wae agama nya pinter atuh da ujang mah keleutik depan disuud heula lain suud Pak Ud bener Amut ngaji alif-alifan nya heueuh atuh abang cing alif alif batasa jim ha ho anu kitu alif batasa jim ha ho ha ho ha wah anak panayagan bener kadang cengak ngadon sengak alif dijabar jadi a alif dijabar di PS alif di JR jadi i alif di PS jadi u hijikeun a i u naon teteh alo itu urang wah pinter euy beda bener ya ti paud teh beda santren alif jabar a ba jabar ba ta jabar ta sok baca hijikeun
Jakarta. Abata. Hah? Abata. Oh, beda masjid meureun ah. Sarua di mana-mana wae ge masjid mana ge bacaan ngaji mah kitu. Ejah mah kitu. Alif tanwin jabar. An Alif tanwin JR. in Alif tanwin PS. un Jadi anturkeun. an in un. Oh, beda mukena meureun. Ya. Beda masjid, beda mukena kudu kumaha atuh sia. Duh, ampun. Jauh-jauh. Jim Jabarja, Jim JRJ, Jim PS Ju, Din Jin dan Jun. Jaji Ju. Oh, beda sajadah meureun. Dina sejadah barareda. Ai Ujang saha ngaran teh? Nu ponok nu panjang. Sok nu panjang, Boho deui. nu ponok, Si nyebutkeun anak kagok ah. nu ponok hese nu panjang komo. Ngaran ti indung, ngaran ti bapa. Sok bae ti inung. Indungna indung tegas indung tere. Inung tere. Indung terena nu di dago nu di mana? Di mana? Inung menang nyamper kumaha. Pan indung teh rupa-rupa aya indung kukut. Aya indung musok di kukut. Indung saliwat. Jalan. Saha ngaran Ujang teu meuni loba inungna. Da bapak urang mah atuh kawin wae. Lain kawin lawe beun Bapak Ujang teh lebe. Nya tukang ngawinkeun. Ngan mun eueuh panganten lalakina sok disuluran ku bapak urang. Ramalan sorangan. Ai Ujang sok milu sare. Ujang masuk nyapi-api we gigireunana. Kumaha tak keur peuting teh? Wah, naon puting-puting lo Bandung ada harujak. Tah nu matak pepeujeuh mun dek digawe maneh teh budak teh kudu geus tibrasare. Cing tarapti. Jadi budak leutik teh apa ka bapana da harujak ti peuting huha-huha. Nu matak kudu tarapti teh budak can sarare teh ulah waraka kalamal sok sarekeun heula barudak. Ulah waka kokore. Da bujeng-bujeng nyarekeun budak atuh dapur di dinya. Kamar cai di dinya. WC di dinya. HS di dinya. Jual tanah di dinya. Paingan atuh. Jauh tempatnya lingker. Luwih tempatnya lingker. Aduh, ampun. Jadi saha ngaran Ujang teh? Ngaran abdi mah mimitina tungtungna en. Awan. Lain atuh bos. Atun. Manya ngaran laki Atun. Amin. Lain. Abai biraku. Abai. Eta mah atuh ngabarabai. Mimitina entungtungna. Mimitina tungtungna en. Kalu. Bodoh maneh mah. Saha? Mimitina tungtungna en. Ngaran abdi teh enton. Namun jauh jurig teh. Mimiti kana naik ngaran enton. Paingan aja diteguh. Jorang teteh ngaran teh. Da menang si emak, menang si bapak, menang ngabubur bodas, ngabubur beureum. Pangsaena. Hebat. Nami pangsaena. Jadi boga adik. Ente abdi manang si mata wayang. Nungal. Nungal. Ujang mah tengah aja dijurukeun. Nah, aku masih. Kunaon? Si mah teh keur kieu. Boga penyakit ambeien. Kawajeunkeun biji lampi. Aduh, ampun. Jadi sia teh ka penyakit ambeien teh Kapiraka.
paingan angin-anginan. Jadi maneh nya jadi di imah teh saha wae tiluan we saha apa enton mah ke Latihan teh naon. di imah teh tiluan saha wae apa enton mah ieu teh bener tapi salah tapi bener cing lamun di imah bapak emak ujang nya bapak manton emak bapak ujang emak bapak sakapunton-tonan juri ya udah teu uyahan pisan anak moal anak si Uyu tukang rincik gitu. Da ieu akan bawala ayat tatamu akan kade di belah mana jangakeun katun pada katun mong waspada nilka pada katun pada nirakaton tumbrangan pada haket tenirahan ningali ya ningali ya anu tobat raja sinatria ulah kaget kedatangan kaula anu ngabogaan tujuan Asingiyatna ulang ngahalangan karena tujuan kaula ngadak-ngadak patempatan kaula kaganggu katem-temanana wayah hiji jalma anu keur gentur tatapa berata iya ai sampean saha jeung naon hubunganana jeung jalma anu keur tatapa disapingireun alas kandaka geura naon satya saha sampean kaulah di negara Batam Merah moal ti lieu mah kitu Jatiwangi deukeut Batam Merah mah paling menangan JM ai Batam Merah teh montong ngaheureuyan jurig galak deui awan dia balan kot putak kumpul kan he Laksaga
palintak balian pangan sanajan dikantungan kasayan moal musnah. Aduh Gusti, tempokeun itu nu beungeusna beureum. Mana? Siga cangcut butut. Tahu lagi beureum, ai Gusti mah beureumna beureum alus. Si itu mah beureumna korek patut. Lain teu sadar dununganna beungeut beureum. Anjing teh kacaletot aing. Mun taeun dipecat aing. Nu beungeutna beureum. Alona korong. Aa disebut alo korong. Naon saha ngaran maneh haji? Ngaran dewek. Bang sastra jinga dewata. Di Bali. Dewata naon sia teh dewata pulau dewata? Anu make kopiah kuring Bang Malioboro. Anjing di Jogja kabeh ieu mah ya. Perang kritis. Najan hate pokot sono pakumu iwadu anu mareunang. Gusti ayam melon segede gitu. Goblok sih aing nyebut melon. Manya melon bisa ngareuneuhan. Manya melon beuki ka penari. Aning. Hobo goleng ngatut aning. Sialan aning. Ngaran dewek teh cepot. Opot? Cepot. Nya opot aning. Sialan aneh obok. Kuring dawala. Aning ngaloleng ngalana opot dawala aning. Da berkelas. Saaneh. Ngaran kaula Gatot Kaca. Aning alem ngalana euy. Serem ngaranna cenah. Ai si laing saha? Ngaran aing Agus. Si Agus. Moal si Agus Cicurug gitu. Ain aneh. Ain cenah. Agus Cicurug mah jangkung. Aneh mah ka aing teh euleuh wae obong. Jadi apa kan? Aya batur si gareng di dia. Temperamental. Gaya juga gitu. Aning. Aya leber. Leber. Goblok disebut geleber anjing teh. Lain geleber anjing jeger. Remal atuh remal. Nu ieu aning. Teu sieun cenah. Sakitu aing leungeun rangkobang kitu sieun anjing teh. Sakitu huang. Dawekeun ku maneh nu beungeutna beureum sidik-sidik anjing. Eta teh bukeun sugana aing nu nyoy-nyoyan hejo dina irungna teh mutiara. Heuh korong anjing nongtot goblok. Ulu anjing olong-ola. Korong-ola cenah. Lok-lokan anjing. Kahayang teh isingkeun. Piceun. Lamun dibandingkeun nu bogasna beureum jeung mobilan. Dunungan mobil sedan. Maneh mobil jeep. Si itu carry aning alus eli aning. Aing mobil Mercy. Itu beungeutna beureum naon? Beca anjing ya eta mah. Lain ge mobil ai beca belegu ka di teh.
lamun dibandingkeun dinu kuehan dunungan kue brownies Aya deui. maneh bolu kukus si itu kue lapis legit aing kuehna kue apem Oh, ai nu beungeutna beureum tai kotok haji na cicing wae tuh dia antep we antep lamun dibandingkeun dinu iimahan dunungan imah loteng maneh teu gableg imah anjing nu penting mah hero paling goblok maneh irung imahna imah sederhana aing imahna imah kontrakan lamun nu beungeutna beureum pamodolan anjing makanya cicing wae disebut WC antep sinawarekeun. lamun dibandingkeun di nu liliangan si itu liang naon dunungan liang belut maneh tiga beleg liang maneh hayang liang tapi eueuh mun aing bosen ku liang Marema. lamun si itu Saya takut nah. liang tai anjing Buset. da ieu geus kamalinaan Mulai nantep pun. Dengan orang cegene lah terus dia. lamun dibandingkeun jeung kakanyutan Kakanyutan yo. ieu nu hade kanyut keker Jang. hening kanyut keker hayang aning jang saha jang ning nada hayang keker si laing kanyut letoy hening ese aceng anjing tah si laing kanyutna kanyut hayam Merentel. anjing edeng anjing ayam mah edeng ayam anjing edeng ari aing anjing tah sia mah kanyut burut goblok anjing goblok sangeunana si aing nyebut kanyut burut sok parisa kumaneh anjing aing burut teh goblok parisa anjing ya bisi pajarkeun nu lalajo percayaeun aing burut sok buktikeun kumaneh anjing burut teh aing goblok sia sangeunana nyebut aing kanyut burut goblok sia sok sabab kumaneh anjing Benar teh. burut teh goblok hari ieu eta mah huluna anjing sok burut teh Era nahan maneh mah digacel anjing itu cicing wae. acihana cicing wae tuh kagok sakedeung deh sok terus Kadang deui ge. curi teh sia aduh Naon. linu ya anu manyem Cepot. ani aing ditemu kanyutna ledeh nguyahanya Dulurna ngontrok. Sana buka dosa sa. ya anu geus wani-wani ngangajel kanyut ani aing goblok Aing gacal. kanyut ani aing geunah bondengan goblok Boleh. nguyaha Boleh. awah nihangan yang aing Boleh sek. boleh heng hing goblok ngamina-mina deui nah hayang dingiduan tuh anu ahli na Neng Kartini Aya pakar. aya bakar Dekat gitu nah. lain ke warna karep jeung aya bakar
sarua gelo nah ngalawanan si eta ngaranna ge di Republik Ekbel si eta ulah kaget ebel sarua ebel na yai